Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dipayun simkuring muji syukur hakikat ka Allah Subhanahu wa taala, syariat ka ibu-ibu, bapak-bapak anu di mana bae ayana. Simkuring baros ngerioskeun kajadian baheula di Jawa Tengah. Ibu-ibu, bapak-bapak, aya hiji jalmi anu kalintang beungharna, harta kakayaanana anu kalintang seueurna, brok di juru, brok di panto, ngalayah di tengah imah. Ai jenenganana eta si jalma teh nyaeta Ki Narilan, ari pamajikanana nyaeta jenenganana Nyi Masnud. Ai Ki Narilan, ibu-ibu, bapak-bapak, yuswana teh kirang langkung parantos 125 tahun. Jarang pisan pal sagede. Anu bodona parantos 115 tahun umurna. Ari putrana sadayana aya 11, nyaeta awewe sadayana. Ibu-ibu, bapak-bapak, namun Ki Narilan teh sareng Nyi Masnud sobar tawakal ka Allah. Sareng harta kakayaanana teh istuning ditasarufkeun kana jalan Allah Subhanahu wa taala. Ki Narilan sering pisan bujah wengi ngalaksanakeun salat tahajud. Sebab dawuhan Allah dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab ansaka rabbuka maqaman mahmuda. Sahan hudang kipeting patahajjad maka terus salat tahajud. Sanajan sunnah eta hukumna pasti aing teh Allah baris maparinan tempat anu terpuji ka eta si jalma gitu. Maparinan tempat anu terpuji baris minan kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Ta ieu Ki Narilan umurna anu parantos 125 tahun. Jarang pisan manusia anu umur 125 tahun. Ari bodona parantos 115 tahun anu geus bararongko ieu teh. Ari putrana aya 11, istri sadayana. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi Ki Narilan teh teu kagungan putra anu lalaki. Ngaranna anu sakitu poharana putra teh sadayana istri bae, sama sakali teu daekeun kagungan putra lalaki. Nya Ki Narilan teh siang kalayan mengi teu aya deui anu diebut ku anjeunna ku hoyong kagungan putra anu lalaki. Jadi manehanana Ki Narilan ngalamun maduran teuting kulantaran manehanana ku hoyong kagungan putra pamegat ngan ditingali syariatna ieu bojona atuh kumaha da parantos bongkok yuswana parantos 115 tahun. Nya Ki Narilan teh bingung ku hoyong kagungan putra anu pamegat, putra lalaki.
jeung hayang boga anak lalaki teh anu soleh anu bisa nyelametkeun ka imung bapa ti dunya sampai ka alam akhirat. Tak kitu sebab lamun urang teu boga anak anu soleh teh bahaya cek kinarilan iki masnun kumaha atuh cek masnun dalah dikumahakeun da urang teh kagungan putra maseueur aya 11 namun teu aya nu pamegat. Ayeuna kumaha atuh pan kuring parantos sakieu kolotna ayeuna api maka hayang boga anak lalaki kalayan anu soleh na mung syariat mah atuh da parantos repot tapi keukeuh ceuk kinarilan aing mah ku hayang boga anak lalaki sarta anak anu soleh sebab pandangan aing teu bisa nyalametkeun dunya akhirat namun lain anak anu soleh ya ini denge ieu itu nya dikumahakeun atuh geus kieu ayeuna mah ni aki tetep rek nyareat pokona mah aki nuhunkeun izin nek kawin deui geus lah sugan kanu ngoraan mah bisa sugan akang teh anakan deui sakitu cing kumaha ayeuna panangan di masdun da ngaran-ngaran jeung anjeun mah meureun moal boga anak deui cenah urang teh da sakitu nu geus kabongkokanna mah pala dirim ieu teh kinarilan arayan aya rancana nek nikah deui dedeh teuing jadi masnun uling gasahan urang teuteun ku mung aing diwayuh ku mung geus kolot ieu teh Kang kudu atuh cimukur maneh era awak mah geus bongkok bisa sapira kuna atuh ieu jadi masnun keukeuh ku mung da geus kolot era ka batur kinarilan keukeuh sebab hayang boga anak anu soleh hayang boga anak anu bisa nyelametkeun dunya rauh akhirat di masnun keukeuh ku mung diwayuh anu akhirna ieu di masnun usaha satekor tanaga manehanana dongkap ka hiji dukun atawa ka amu paraji menta diilik ieu teh patuanganana menta disangsurkeun nya neangan dukun neangan amu paraji barang kapendak amu paraji assalamualaikum waalaikumsalam Gusti ma arek ka mana kieu cenah mah teh nyai coba pangyangsurkeun pi anakan ieu mah jeung pangempokeun sugan ai maneh mah bubuhan itu nah ieu mah teh bakal deui teh gaduh putra nah moal teh emak ieu aduh anu sakieu bongkok nanya emak ai kitu kumaha deui ieu teh coba pangilikeun barang disangsurkeun ku eta dukun ku paraji teh aduh dini di anak kami teh aya keneh namun ngan hiji deui aya keneh ngan hiji deui eta nyi masnun bunga anu amar wa tasuta Gusti lamun bener mah aya keneh kira-kirana ya awewe lalaki nyai buka rupa-rupana mah cenah pi anakan teh lalaki cenah nini deudeuh teuing tah duit hok jeung maneh ieu bunga ini mah asal ulah dicandung bae cenah geus kolot ja isin ieu artina si aki maka hayang boga anak lalaki ceras para sadedek ieu nyi masnun teh laporan ka si aki naon nyi masnun kieu ulah wakanyanu ieu heula ieu urang ge aya keneh di anakan wayana we sing sobarnya ira kumaneh geus bongkok kudu anakan deui pan Allah mah kawasa
kiranya ya ayat ini jeung insyaallah mudah-mudahan urang tadi kabul hayang bawa anak lalaki coba we cenah kukula hayangnya ho ditunggu cek aku tapi lamun bener-bener teh anakan deui mah jeung teu aya taksiran anjeun geus bongkok nah anjeun teu eta ngeunah ngandung budak geus bongkok itu teu era teu gore teu era cenah kuring mah kata sini nya 115 tahun jelas tetela mareuneuh deui eta jalma kabeh pada bingung pada bengong eta nini geus bongkok make reuneuh deui jadi reuneuh deui mencenut deui ngan henteu make longres mah ka sini nih lamun make longres meuli kos urang nogan nyebengkung nyereuneuh tah eta nyimasneun teh jadi reuneuh deui waduh si aki bungah bener nih atuh ai kitu mah bungah anu amal watasuta ye ku hayang boga anak anu soleh ti penting sok udang ngedak-ngedak anu kawasa Senin Kemis nyimasneun ngan puasa bae ku hayang kagungan putra anu soleh jeung muga-muga kahoyong si aki dikabul dah hayang pamegat kagungan putra teh anu akhirna barang sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan barang dugi ka 8 bulan aduh Gusti bener manusia kumaha urang nogang eta nini reuneuh bayangkeun we geura keur mah geus bongkok kata mah reuneuh rek make samping atuh kos naon buat es ngan garayang gorolong we ka sini nek es nang karak nunggu kos umuran keusik nya ngigir nyeri asa nulak rek nang kuban sieun betus geus eueuh ngeunahna tah ieu sini ni barang geus reuneuh 8 bulan kitu si aki teh pokna kieu ngomong teh nini ya tatangga panggil saksiannya aki saksian kumaha ya aki gaduh nagar lamun bener anak aki lalaki ku aki rek dipasantrenkeun ka mazhab wetan kamu kaupat mazhab nek dipasantrenkeun cenah ku aki jeung lamun bener nepi kalabah soleh bisa ngaji nagar ya aki rek libur maneh saumur cau amon asak itu nek libur maneh saumur cau amon tak kitu geus aki teh nagar nek libur maneh di luhurna pelakan tangkal cau amon gitu tah cau amon nepi ka jadi nepi ka buahan buah nepi ka asak deui katarak aki gali diok kari eta nagar abot amat eta si aki lamun kajadian boga anak anu soleh eta tetela si aki nek ngubur maneh saumur cau amon Gusti ya moal kaduhung urang omongan sok samarangan bae cing eta jangdi teh ka saha teh ka Allah sumuhun ceuk rilang eta teh moal kaduhung ke kumaha ngalaksanakeunana geus tilu teu bisa dilacak deui cenah nini itu al-wa'du dainun aya hutang teh kudu dibayar pala diri tersangka ieu sini nini culuk kana waktu ninggal kana mangsa bereset ngalahirkeun bener anak-anak lalaki jeung kaset duh eta budak teh adeg pangadeganana cukup sanajan katingali masih keneh alif tah anu mawi si aki teh bunga anu amr wa tasuta seolah-olah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala
kagungan putra pamegat cuplak kuseur di pasihan ngaran Bahrudin namihanana teh Bahrudin eta Bahrudin tetras barang beki ageng ditatap diusap we ku Nyi Masnun manehanana nyangkin ageng barang para saderek 7 tahun ieu yuswana Bahrudin disakolakeun pada saderek sakola di ibtidaiyah meureun di madrasah mah lamun di sekolah bagian SD meureun kelas 1 terus ieu budak teh beda jeung budak-budak anu sanes deudeuh teuing calakan pisan Bahrudin teh anu salajengna dugi ka sanawiyahna dugi ka pegaana mun cara ayeuna mah dugi ka ayeuna anu akhirna ieu Bahrudin teh alhamdulillah benten sinarang murang kalih anu sanes nya geus kitu anu kalintang ngaosna timu anu akhirna kumaha yeuh Bahrudin rek di pasantren ka opat mazhab eta Bahrudin mawadirnarna oge pala saderek ka pasantren pohara sabaraha karungbo eta mawa dinar waduh duit anu sakitu poharana teras ka mana ieu Bahrudin tadi pasantren keunana ka kulon kana bagian ilmu nahu jadi Bahrudin teh geus aya di daerah Banten anjeunna keur ngaos bagian ilmu nahu bangsa kitab ambil jurumiyah oge kitab syarat alfiyah Imriti Mulhatus Munifatul Jalil Mugdil Labib Syekholid Sujur Kaprawi Mutamimah Kawakib bagian ilmu nahu diaos ku Bahrudin asal wengi hudang tipeting Allahu Akbar salat tahajud beres salat tahajud si beungeut ku cai mata Bahrudin teh nyuhunkeun ilmu anu manfaat Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa atiyatil adyan wa miftari babil yasan sayyidina Muhammad bin Mukhtar alaihi atan wa ashabihi ahyar adadani amlahi wa ibdali tadi dinya Bahrudin teh ngearwe keur ngaos tina bagian ilmu nahu teras Bahrudin sadayana bagian ilmu nahu parantos aya sadayana dialap ti guruna anu akhirna ieu Bahrudin teh hoyong ngaos kana bagian urusan riwayah saur mama ajengan kaseh Bahrudin ilmu ti mama parantos ka anjeun sadayana alhamdulillah katan katingalina bagian ilmu nahu anu sakitu maneh teh pasegina tapi lamun ayeuna anjeun hayang urusannya hok kana bagian riwayah kudu kawe panjang masantren tah anu akhirna saur ulama kitu Bahrudin tetep pala sadere terus hayang masantren ka Palihwetan
ya eta Barudin teh bagian tafsir Munir, tafsir Jalalain, tafsir Sawi Baidawi Tantawi, tafsir Khazin, tafsir Jamal Madroki Tanjir Hanafi Kaisir. Di awas bagian hadis Dakoik, Zuratul Nasihin, Zuratul Wa'idin, Bukhari, Muslim, Fathul Bari, Tajrul Sharih, Irsadul Ibad, Qurtubi, Baituniyah, Fajar Islam Uspuri, Majalis Lisaniyah, Zohar Tauhid, Badrul Munir, Durus Saman, Mustalahat Hadis, Kanjul Tuman. Eta Barudin aya di wetan para sadherek. Eta Barudin teh getol kaya inggana masantren ti peuting tara sare istuni nyamal bae. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asram wa atil ajan wa miftahi babil asam sayyidina Muhammadin muhtar wa alihil atam wa ashabihil ahyan adadani amlahi wa ittoli Allahumma salli ala nuril anwar wa asril asram wa atil yaqin ajan wa miftahi babil yashan sayyidina Muhammadin muhtar alihil atam wa ashabihil ahyan adadani amilahi wa iddoli. Saya kata anjana Bahrudin teh asal wengi gugah anu akhirna ya Barudin parantos sakian puluh tahun anu akhirna pamitan deui ka mama ajengan Barudin teh anu kalintang pinterna cek Barudin ayeuna abdi hoyong ngalap deui ka palih kaler kana ilmu usul nya kase cing ka palih kaler anjeun di dieu teh parantos sakian tahun pasegi anjeun kana urusan riwayat-riwayatin ayeuna cik bagian ilmu usul jah eta bagian usul kitab Waraqat Jamu Jawami Mufdi Muhtad Umul Barohin Tijan Sansiyah Johar Tauhid Itkan Fatawiyah Hadisiyah di aos eta anjeun sajabati usul anjeunana bagian ilmu fikihna kitab Sarasitin Bohriyad Fakrib Fatul Mu'in Toseh Bajuri Kifayatul Ahyar Ikna Mujrimi Ikna Fatwahab Mujrimi Fatwahab Jawajir Bapadol Nihayatul Zain Nihayatul Ibnu Asir Minhaji Tolibin I'anatul Tolibin Al-Umtufah Umbatus Salik Majmu'ul Mutun Fatul Jawab Bushra Karib Sifatu Saja Sulam Munajat Durul Mansur Asbah wa Nadair Kastolani Mahali Matorib. Jadi anjeunna teh para saderek sajabat di bagian usul kitab bagian fikih sadayana ku Barudin eta di aos sapuputing mangingar bae manehanana ngaca shalawat bae Allahumma sholli ala nuril anwar wa asril asrar wa atil ajar wa mutababil yashar sayyidina Muhammadin muhtar wa alihi atam
sami dari dina bagian ilmu tasawuf na eta di mazhab galer para sadaya anu akhirna ieu Bahrudin hoyong deui ngalap kana ilmu tasawuf saur mama ajengan jang anjeun tina bagian usul alhamdulillah parantos timu lamun anjeun bener hayang ngalap kana ilmu tasawuf kudu kapalih kidul ya didinya aya hiji ulama anu kasebut mama ajengan Abdul Basar cik kaditu pala saderek ya Bahrudin mungkur deui mati pasantren anjeunna teh menuju ka palih kidul hayang ngalap ilmu bagian tasawuf anu penting pertama-tama kitab Bidayatul Hidayah Minhajul Abidin Hikam Wasiatul Mustafa Ihya Ulumuddin Tamihul Muhtarin Tamihul Ghafilin Syarah Ihya Al-Ibtihad Nasaidiniyah Nasahil Ibad Hidayatul Salikin Salamut Taufiq ieu bagian tasawuf tah jadi manehanana teh Pak ngalap kana bagian ilmu tasawuf leumpang nyata ngidul ka mama ajengan Abdul Basar anu aya di palih kidul hiji pasantren itu bagian ilmu tasawuf anu akhirna para saderek dongkapna ka pasantren assalamualaikum waalaikumsalam saur Bahrudin abdi hapunten dupi ajengan aya alhamdulillah aya teras eta Bahrudin para saderek lebat ka halaman mama ajengan weruh sadurunge winara awas dina batina terangan ka ieu ngaran Bahrudin teh hiji budak ngora anu pinuh ku ilmu anu meunang pituduh ti Allah Subhanahu wa taala teras Bahrudin nyata ngaos bagian tasawuf para saderek meunang sabaraha taun ieu Bahrudin teh meunang 2 tahun jadi berang teuting anjeunana ngan ngaos bae sumawana lamun wengi anu akhirna dugi kalabas eta ilmu ulama anu kasebut Abdul Basar nyaeta Bahrudin anu teu kinten pinterna pasegi dina ilmuna eta Bahrudin anu pasegi ilmuna sadayana ilmu bagian tasawuf anu aya di Kiai Abdul Basar sadayana parantos lebet para saderek parantos kapimilih ku Bahrudin alhamdulillah ieu Bahrudin siang ngaos oge wengina tarapati daek sare jeung seueur ngalobakeun puasa anu akhirna ieu Bahrudin dugi kalabah ngagarap kana ilmu kawalian jeung sabangsana anu salajengna ieu Bahrudin nuju ngapalkeun nya aya surat anu kacida anehna ieu surat nandakeun ti hiji malaikat malah ceuk eta riwayat ti malaikat Jibril basana eta surat anjeun geus jadi ulama Bahrudin geus disayagikeun surga nan hanjakal bapa anjeun teh boga hutang al-wa'du dainun ari janji teh hutang tak kitu hutang naon bapak anjeun nyaeta nuju ka kandungan anjeun nagar bapak anjeun arek ngubur maneh lamun hayang salamet Bahrudin geura laksanakeun nagar bapak anjeun
ulah ngabohong tah anjeun tegas jadi ulama ngan salah saeutik lamun anjeun ilmu hayang manfaat lamun anjeun bener-bener yeuh bapak anjeun teh boga hutang tah kitu jalanna. Jadi Bahrudin teh bingung taya hinggana eta Bahrudin nyenak surat tengah peuting gejliga ta surat aduh Gusti nerangkeun yen bapana boga hutang gaduh panagaran can dilaksanakeun. Anu akhirna kumaha ieu Bahrudin enjina permios ka mama ajengan bade mulih mama abdi teh ngaduheus ka mama anu salaresna abdi teh hoyong mulih aya naon kaseh abdi teh kedah nyarios naon-naon mama aya hiji rahasia anu teu kenging diwartoskeun ka anu sanes mangga atuh saur mama ajengan kasep ayo rek mulih mah teras eta Bahrudin teh mulih nya sapanjang jalan mikiran ieu surat si horeng bapak aing teh gaduh panagaran nek nyubur maneh salama cau abon teu acan asa ulah wakadigan. Allahumma salli ala nuril anwar wa asilil asrar wa atil yaqil ajar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammad binil Mukhtar waliyil athar wa ashabihil ahyar adabani abilahi wa itlali barang dongkap para saderek assalamualaikum waalaikumsalam bapana geus ampir tetenget kalau jadi anak saur Bahrudin mama ieu teh abdi Bahrudin ngarangkul ka eta bapana Bahrudin ngan abdi bingung mama Gusti yeuh kabeh pada maroro ngan bingung abdi teh bingung naon kaseh alhamdulillah aing ngaos mah ngan bingung bisa gugur ya ilmu abdi lamun bapak hantu bisa ngalaksanakeun naon ujan mama sanes mama teh gaduh naga ma cing tah ieu surat baca ku mama dugi kaki modelna ieu surat cing mangga mah ieu surat di mana cing pala sadereki narilan barang ningali kana eta surat. Aduh Gusti dedes teh ini malaikat langsung aduh Gusti nyuratan pohara di surat ti alam ghaib lamun hanteu dilaksanakeun aduh bahaya mama bahaya di surat langsung ti alam ghaib teras ayeuna bapa rek ngalaksanakeun teu naon-naon kasep ieu jelasna dar bapa. Aduh sadayana guru-guruna diangkir pala putrana dikumpulkeun Gusti mika sedih mika duduh aki narilan rek ngiguru maneh pala sadedek sadaya dulur-dulurna dipanggil sadayana kumaha ieu kinarilan teh kumaha atuh da maneh sedih anu teu kinten sedihna Gusti pika sedihun ya kinarilan rek dikubur anu sakitu lamina madodeh teuing teras Bahrudin ngumpulkeun guru-guruna sadayana teras Bahrudin nuhunkeun
nuhunkeun pangdibacakeun surat Inna Anzalna 1500 kali. Dulur-dulur ka guru boga sadayana nyunkeun kaikhlasan. Ieu bapak ka ayeuna prak di kubur abdi nyunkeun dipangmaoskeun surat Inna Anzalna 5000 kali. Kulantaran jalmi beunghar harta kakayaan seueur sadayana guruna kempel masyarakat kabeh kumpul. Sadayana maraca surat Inna Anzalna anu kurang leuwih 5000. Teras dicubur pala sadere kinarilan teh nya dipelakan tangkal cau Ambon. Gusti sedih sadayana sedih para tatangga-tatanggana boh guru-guruna kabeh sedih. Nalingkeun ieu pitutur ka sakabeh dulur-dulur pikir teh ulah kakabur anjeunkeun siksaan kubur. Tah para sadere kacaritakeun kinarilan eta anu di jero kubur. Eta di jero kubur kumaha para sadere? Kinarilan ayeuna geus aya di jero kubur. Kumaha mungkar wa nakir anu datang kumaha? Para sadere, ieu kinarilan aya di jero kubur. Jadi anu dongkap ka kinarilan teh lain malaikat mungkar wa nakir, malaikat basar mubasir. Kuburan jadi lega kalayan caang teu aya umat teu aya naon kitu para sadere kekawasaan Allah. Dah di jero kubur teh kitu para saderek sadaya jalan-jalan manipating galempong titinggalian kinarilan. Waduh anu pohara kacida anehna kacida hebatna di jero eta kubur sebab anu ngabingbing nyata malaikat basar mubasir. Teras kinarilan teh manggih anu keur kukurilingan muter-muter empang. Muter-muter empang anu kacida gedena eta empang diputer baik ku eta awewe. Anu kacida gedena lamun dilempangan mah ku eta lamun dilempangan ku budak cenah lalakon 100 tahun. Lamun dilempangan ku budak jadi lalakon 100 tahun kagedean eta empang. Eta kinarilan barang ningali anu keur ngarulingan eta si empang teh wauh ka eta jalma teh goreng bibina anu geus maot. Ya Allah ya Rabbi eta geuningan bibi aing ceuk kinarilan. Barang ditanya ku kinarilan bi keur naon? Ya ari maneh iraha ka dieu. Ah kuring mah kitu ulin we cek kinarilan ka dieu soce. Ih ari bibi teh kunaon make ngurilingan eta empang anu kacida gedena mani teu eureun-eureun. Kieu narilan bibi teh boga dosa kasalaki boga dosa naon bibi? Kieu dosa bibi teh keur waktu salaki bibi dahar teu mere kobokan sakitu ieu bibi teh meunang siksaan ti Allah ngurilingan empang setengah paeh empang nu sakitu gedena. Pangbejakeun kacaroge bibi lamun aya keneh narilan hampura kitu eta dosa teh dahar teu mere kobokan. Tah numetak ibu-ibu sing hade eta lamun masihan dahar kacaroge
komo anom keneh mah teu aya nu anom teh sepuh kobokan penting ulah ieu mah lalaki kok kobok urut minum we dikecek-kecek kana puring urut dahar laju elak ye eueuh ngacu mek kos jelema nyetop mobil nek elak kana hardengnya kana spraynya muntuna mah kadawak we kana elak cap baheula bitis diparake elak tah zaman ayeuna kitu geus bola laki otomatis marawa elak sorangan kana matak eta teh ngurilingan empang nu sakitu poharana ku sebab boga dosa salaki teu dibere kobokan teras kinarilan kapanggih deui jeung anu gede huluna eta huluna gede mani sagede gunung eta huluna ai awakna meleutik kitu barang ditanya anjeun teh kunaon eta hulu nepi ka gede kitu sohoreng eta jelema adiguna jadi gede teh huluna ku sebab adigun sombong takabur ieu aing teu deungeun tah kitu aya jelema huluna anu kacida gedena teras mengat deui kinarilan aya jelema nu gede beteungna eta beteung gede amat mani sagede gunung mamani nyemtu ari kana beungeut nama kinarilan asa-asa wau para sadere waduh ieu pohara itu beteung kunaon teh beteung aduh cenah kuring teh boga dosa kinarilan dosa naon kuring teh sok ngadaangan barang haram barang nu mabok-mabok minuman-minuman jeung kuring teh sok timbul syirik tidi ka batur kitu sok neluh malah cenah kuring teh ka batur bahaya betung nepi ka gede kapendak ku kinarilan pangbejakeun kasadayana rahayat gitu kuring pangbejakeun basana teh hampura ieu dosa kuring gitu tah cekeun eta si jalma teh ka kinarilan teras manggih deui anu seungit pohara seungitna naon ceuk kinarilan ieu ku seungit-seungit teuing Masya Allah mani ngadalinding seungit teh naon barang ditingali ku kinarilan aya panto anu alus pisan sareng aya lapang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jeung aya merek surga barang seungit ditingali aya panto aya mah aya lakab la ilaha illallah teras eta kalau sadere panto teh dinya eta teh aya merek surga teras kinarilan ngomong kieu kinarilan teh hayang amat ka surga barang ngomong kitu kinarilan nyebut hayang amat ka surga aya anu ngajawab atuh acan waktuna anjeunna can waktuna cek kinarilan saha anjeun anu ngomong ka kaula saurna kaula Jibril narilan ieu buah holdi ieu dibere ku kaula anjeun dua siki dua hiji jeung rahayat anjeun nu hiji jeung anjeun anu hiji keur rahayat anjeun nu hiji keur kinarilan nyata kinarilan di pasian buah holdi ieu riwayat nepi ka kieu ku hiji malaikat anu ahurna ieu teh pala saderek kinarilan teh dihapit ku malaikat basar mubasir jadi hanteu katingali ku sadayana oge anu akhirna kumaha keur ngeunah-ngeunah kinarilan teh asa ku anyar keneh dah pala sadere ieu si cau abon teh geus asa cau abon geus asa
salah hadirain keur digarali we sebab janji di mana cau amon geus asa janji kinarilan kudu digali kinarilan dihapit ku malaikat basar mubasir moal aya nu ningalieun terkecuali guruna anu hiji anu nyepeng kana ilmu tasawuf moal aya hiji jalmi anu ningali ka kinarilan lamun lain ku ulama anu tadi teh Abdul Basar ahli tasawuf nyaeta para saderek Ki Basar nyata eta Ki Basar ngan anjeun kapipir iman barang dikali para saderek eta si kuburan sama sakali teu aya atuh pala putrana bingung anu teu aya hinggana padahal kinarilan aya teu aya anu ningalieun ka kinarilan iwal Ki Abdul Basar kinarilan teh kapipir jalana terus asup ka iman saur Ki Abdul Basar dulur-dulur sing tenang ayo geura sarolat bae ka masjid sanajan ieu kuburan kosong tenang cek Ki Abdul Basar para talibadunya wa intala umruhu wa na'ala minadunya surun wa an'amu kabanin mana bunyan nahupa akomahu falamas tawamakod banahu tahadan kalingkanya pitutur kasakabeh madulur pikir teh ulah takabur elingkeun siksaan kubur sabab urang bakal mati nyawa dipunutku Gusti manan kudu hati-hati ibadah masing ku mati sarolat ahli-ahli tatangga-tatangana kosong eta kuburan sajabat ti ka Abdul Basar anu ningali koloyorna kinarilan lebet ka kamar kadung kaliwat langkung antenyengah makayan agung sakarat nyerina langkung urang teh teu bisa embung nyawa jeung badan papisah dicabut ku malaikat loba jalma nu madorat nu hanteu nyembah ka Allah saha anu ngawonga hormat batur-batur kabeh salat pala putrana ge sadana salat Ki Abdul Basar anu ngajemput kinarilan nyaeta ku sebab katingali jalan kapipir teras lebet ka kamar tidinya nyawa papisan dicabut ku malaikat harita ganti ngaranna ngaran asal mahanteun sing getol ari ibadah dulu sing getol sarolat kanu mayit eta kasebutna wilayahku ahli-ahlina kumpul kabeh pamilina anu deket maka iman kumpul sadaya rakyat
anu sakitu lobana waduh ieu pohara amat bingung ka mana ieu kinarilan eueuh kosong gitu saur Ki Abdul Basar tenang insyaallah tenang digulung di panian reang anu menyencerikan saware amak-amakan kacara jalma nu edan si mayit nalangsa ceurik ngaruruan meulah tarik ngucurkeun cai sing api ulah arek matarik tarik tah barang-barang sarolat di masjid nembe cek Ki Abdul Basar ayo geura nepangan ama anjeun alhamdulillah aya kinarilan teh teu katingali ku sadayana angin Ki Abdul Basar anu ningali teras kinarilan teh dilabadinya dirangkul dicariuman di rupa-rupa anu akhirna kinarilan teh ngabukakeun riwayat kaayaan di jero kubur kapenak jeung si A si B kitu jalana dulur-dulur kuring kapenak jeung bibi kauring bibi kuring teh ngurulingan empang lamun dilakonan lalakon 100 tahun lamun ku budak eta kalegaan eta si empang dikurulingan terus si horeng eta teh boga dosa akibat dosa kasalakina keur waktu daharan teu mere kobokan itu siksaan ti Allah tidinya tuluy digotong ku jalma hirup digotong bijil ti imah digotong si mayit ceriknya ngomong eling-eling dur kabeh jaga karasaku maneh cara kami pasti paeh ulah jongjon mah di dunya teh pirang-pirang jalma anu menang siksaan ti Allah katingali ku kinarilan ayeuna geus karasanan kudu getol maraca Quran jeung istighfar ka Pangeran kudu getol mabaca teu kinarilan teu meunang sombong hirup teu meunang adigung-adiguna teu meunang takabur kuring mendak jelema aya nu huluna gede sagede gunung ku sebab takabur dulur-dulur singkade lugudur pasaranana geus bijil mati lamurna mayit leuwih nalangsana ku sebab gede dosana ku sebab gede dosa eta hulu nepi ka gede pernah deui kaula menah aya hiji jelema anu beuteungna eta mah gede sagede gunung Gusti pohara eta beuteung nepi ka sagede gunung si horeng ngadaangan barang anu haram jeung sok nimbulkeun sirik tidi malah jelema eta sok tukang nuluh ka batur beuteungna gede sagede gunung barang geus datang ka kubur rondina mapinggir kubur tuluy ditampa ku batur barang arek ka jero kubur ditampa deta urang teh ku batur pan geus kitu mah teu daya teu upaya numetak ulah nimbulkeun kasomongan katakaburan keur hirup barang parantos marana eta dina majarolama rek ku padung
Rotu lemah ngarasakeun mahan tegeuna kitu wayana salametna kinarilan tepa seorang pohara hiji bana nu ditasobun kana jalan Allah oge nu bener-bener kagungan putra anu soleh pasegi tina ilmu agama nu ngaruang geus baralik ngantingal mayit tunggalik eta mayit melarak lirik taya batur mages balik barang datang malaikat tidinya mayit teh cengkat mariksana malaikat mariksa jalan ma'rifat karas pisan mariksana saperti galap sorana bari dijungjung gadana besi pohara gedena pangeran maneh kasaha munabi maneka saha mun bisa jawab mokaha salamet menang bahla kitu para bapak memetak urang sing waas nya sing emu urang teh bakal mulih ka alam akhirat sadayana bakal maut kullu nafsin dha'iqatul maut sakabeh awak-awakan baris ngarasanan kana maut nu beunghar bakal maut nu malarat bakal maut teu berarti es nu laku beak nu teu laku ge abis nandeuheung ai beak bari jeung laku mah aya sampeureun maut ge leuheung ai bisa ibadah jeung bisa beramal mah aya sampeureun amal urang di akhirat tapi lamun manusia maut teu bisa ibadah teu beramal persis es beak teu laku sakitu wae wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.